nasi goreng teh. Sieun ku Jimmy meureunnya Jim. Sia teh galak kita budak. An tuh om batas biasa om lah ka budak mah tuh di bisa eta geus kajadian kieu teh maneh kudu rada kumaha sih ka budak. Jika nama Jimmy mah teu galak ya. di Ka budak. mode ka budak itu Di bawoi nya ieu jigana Jim. benger gitu om itu ieu. Ya, maksudnya budak teh kan kudu geus kajadian kieu teh Kudu bisa ngajar. Maksudnya ulah digalakkan cuman kudu loba dinasehati. Nasehati. Ulah kieu. Kita bapak kan jeung indung ripuh gitu ngabe sararea. Mana teh Jadi ngaruh itu teh beunang gitu. Kudu daerah edukasi gitu. Di respon lah gitu. Begitu kejadian gitu soalnya juga dicarikan. Mas santren ayeuna mah make duit ya. Anger we mas santren ku ayeuna mah. Tuh kudu saeutik. Kecuali di ajengan-ajengan di lembur. Mun model di dinya coba. Jutaan eta. Oh gitu. Kecuali ajengan nu di lembur lah anu teuing tah nu dibagi. Dibagi anger kudu molong melawakeun beas sadengkeun nu urang nya pernah nyaho mah ieu lamun